Imam, mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Dalil zikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nuku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat patali ejeng gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas ngantor di berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Taruhlah di berbagai kampung ka kota Tangerang atau nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah. Eueuh gangguan. Al-irtifaq
bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkeun dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan, mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak-ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana teu rata, sambunganana genjlong, miring, nu hiji handap nu hiji luhur, berarti pemerintah mariring otakna kabeh. Diisyaran ku jalan teu akur nyambungkeunana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariring. Cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh. Pan sia pamimpinna. Deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu. Pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkeun 100%. Jangan gaji sia pan. Ulu sia cabok sia ku aing. Tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan, ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana, amanat eta satungtung nyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna, di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta mun. Entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jala. Wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR. Haju geus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna, pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babaraha kendaraan di jero imah di pagerna luhur. Pedagang boloon kayak sia cenah ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh. Setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah. Urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu, barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia, lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan. Ulah sok hayang umplap amplop. Jangan teu cenah hayang ge eusina boloon. Ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek. Ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiaina haju bae. Ulah hayu sampai eta perintah. Ketika urang dibere gagah di dinya
aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasya dibalik gagah pasti aya rahasia di satu kangen eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah mikir sia stop mulai wah jadi wasit belum teman lu gagat budak diadukeun tunggungna dah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tata dina mah teu terpilih jadi lurah teu terpilih jadi dewan teu terpilih jadi bupati ketika terpilih di Bang Baluan aya perintah ti Gusti Allah laksanakeun sia sebagai khudama sebagai pelayan masyarakat ketika maneh ngalaksanakeun berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun awas aya perintah ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung salat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun Masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres yes. Neng deka mana deka pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sepeda sarua aya mang haji boga tanagar gede ieu diakep daek kudu daek jasa ceukeureun yakep kurang rada dipencet-pencet bitis dasaetik aya parentah tuh Masya Allah tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh eueuh pager atawa imah daeng deka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak kadinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui
kebenaran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pagar condong ke jalan sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Ta eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana, aing bae pan kakawasan aya dia aing atuh kumaha aing. Bae. Teu dilaksanakeun lantaran di negara urang malai negara Islam, negara demokrasi. Ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba. Saha nu gagah nyana nu menang, maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat teh kumaha gitu. Begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi mazlum neangan zalim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ieu mana nu kolot menerewigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat teh neangan manghaji haji kunaon emang bongan di dunia na aing keur ieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji kaji wah ya hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya kuari nyana siang ke sia tah karasa mazlum mun teu beres di alam dunia na ku si zalim diteangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangan nyana kapang ya ieu nu malingnya cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak bani maling ge keur nu kula paling mun ku ente satu-satu cek cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui dan nukuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun pokona moal aya anu tinggalin sasieun-sieun acan masyaallah ya nyana lempang si mazlum ieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wai kula neuk potongkeun sukuna deui. Wah, neuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat diteangan dikatak leuwih. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana. Kotok bisa ngomong ke. Kotok dek mana? Hei, cak jadat teh. Dek neangan si Jepri aing aya jeung si Dedi. Yang kunaon ngadukeun aing ka panggih dek lompat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah. Lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama
Hubungan kedua malaikat kedua sama ulama sama sani terus. Hubungan katilu malaikat katilu 7. Malaikat penghuni langit 7 lapis. Dek lompat ke mana? Orang lompatan kade-kade itu malaikat ke mana? Dek ke mana? Dek ke mana? Lompat kali itu. Iya, ulah ke mana, guys? Udah sih lompatan. Ayo sih. Lompat ke mana benang, Pak. Itu bisa disogok pan malaikat. Sugan saya minta perlindungan, saya sogok dah. Ama apa sogoknya? Di sana ada artis. Itu beki ya iwa ka artis ya kuali. Boro-boro kuali baheula ge gua teu beki ka artis. Emang hulu sia. Teu bisa. Minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Kos kitulah. Lamun teu ngaganggu, masalah mun ngaganggu cilaka. Taksing hade. Ya Allah. Waalaikumsalam. Lamun urang nenden pasir di jalan, aya umblukan pasir atau batu di jalan, lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan, henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah, kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang, paehan deui. Sebab jalan mah lain jang nunda pasir, lain jang nunda bata, jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu. Ketika digunakan lain parantina kaganggu batur, lain sekedar kaganggu, naik motor nyungsep di pasir, paehan deui. Naik motor nyungsep di bata, potong sukuna, potongkeun deui sukuna. Ocot matana 2, ocotan deui cokel nu bolan. Ayo siap tukang bata, cokel, beres. Tak singa ada jalan, rapihan, ulah aya gangguan, masya Allah. Singa ada tah jalannya, geus urang bae kuari mah rapihan diri urang, ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah, kemanfaatan umum. Teu kadenge nan. Oh, trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang karusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti. Haram teu meunang eta teh jang kelancaran. Di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu. Di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang. Tuh jalan cadas, jembatannya gede, bagus tete bupati teh gedean jalan, dipakai dagang. Dipakai blon, masyarakat blon, goblok tolol. Ayo pemerintah kadang-kadang bagus, kabangun gue lagi. Gina ini pemerintah bisa nih akur ya, bagus ya. Waya dipuji mah wajib baik, bagus baik mah sesuai jeung aturan. Bagus ya pemerintahnya yang kalancaran. Tukang es didinya. Tukang baso didinya, tukang cilok didinya, tukang cincin aya didinya. Lamun ku urang di haharuan mah, kunaon atuh dagang di dieu? Pan mayar mamang. Kasaha tuh? Make gelang bahar. Oknum tegara.
saralah tuh ngadahar duit tinu kitu di kumaha ke di akhirat dagang ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebal hirup di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos karar itu lancarkan jalan lancarkan ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabanguna kuari mah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa naon kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan ta eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraan anak atau jelmana potong teka tempuhan tama lantaran hiji ngabanguna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan tengah aja nubogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teka tempuhan lantaran tengah aja ngan wajib kudu segera diberesan begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dia nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana aya nu hajat kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram lain paranti masang palang-pang di jalan majang kelancaran aktivitas kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sagaul main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug
kira-kira guys kanyawan gitu imkan dirubuhkeun anak atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleud doyong punyana diantep datang ka ngegedebuk ka jalan tetep tamah kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lamun ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya ayat tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu jahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan ge setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu komo masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deh liwat tadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola lah ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ke setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan Masya Allah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat walau saqata bi tariqi fasarabi syalsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarobi
tali pamalun balado mana haji jelema ti paleset atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag fala domana fil asah teu katempuan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizain ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh saha aja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang lagi eta mah aman banget ku lantaran teu nyaho kekes beureun jerona ajuna ambruk ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teh ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bayar 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ka Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu bah urang lembur malah lain ngadahar bacang bareng di dahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipiceun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga teh ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang ku urang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kagungga kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema
jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya deui sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pandoa ajak malaikat waduh ya udah 100 dah hari ini nih. Besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak kujin paling muat nyana ceri ulah leungit motor jatena ditundun karang samenit mah hasilnya tak hasil dagang jadi payah jasa dagang mah di mana di jalan HDG HDG tuh bogaan aja pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen kukumaha tuh masya Allah tah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae si hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipakai dagang duraka moal manfaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh taylah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteuneundan paku eta Jakarta blon eta Jakarta mah waduh ada pakunya orang kerja itu datang kenapa pak ini kempes kena paku ya iya udah terus ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa juga eta aduh usaha teh datang ke kos kitu tak datang ke ngarusak heula kendaraan tawang rusak deui ka jenting sugih deuleukeun akhir mal beres kajian kuku lagi iya lawan dia mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Aduh tabah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Nek naon tuh ya? Masalah.
Iya pemerin Kizaid boga pamajikan cerai kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima yang nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui aju beres dicerai idah deui beres idah dikawin ku salakina tu sahu masalah masalah nama bos gitu ya. Kemudian ya non Kiai saya mau bertanya saya jadi imam di musola di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja tapi makmum bisa baca doa yang panjang yang banyak dan panjang memprotes saya katanya ada yang kurang doanya kurang panjang bagaimana kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh gitu. Udah sesepira menta doa mah tuh menta doa ge jadi masalah bae sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha tafsir atuh teh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing geus juzna nyaho suratna nyaho ente teu nyaho tinggal meuli bae kitab ente ulah hese-hese cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese aduh ayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asma tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus Sohibul Bait Kiai Suyuti al-masyhur Uting nukusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT raja eta karana panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah parantos dipastikeun kumpul di dieu di kampung sayur atuh beda saeutik C jeung C atuh wajar bae sih dina raraga
ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya geh bakal baralik nu bang pantes-pantesna balik nu kolot sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta aduh geus kolot mah asal muriang zaitik asana sales mah bae asana ye nu ieu ye nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli teu doakeun atuh mudah-mudahan nu ngaji pendit teh dikitu-kitu bae can waktuna batun teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngora deui datang ka Haji Pendi teh kesal sial jeung batur deui batur lain geura ka aing can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep resep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokokna nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah orang ai inget kadinya mata Kangjeng keur cali menuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba Tuhan alimni goroibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun kabeulem teu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu aneh hayang jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu cik eta lalaki Tuhan aya dasar ilmu naon cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah atuh jauh Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu ke Tuhan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho henteu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajanna manggihan nu paeh mah nyak sia nu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh
sadar henteu bahwa maneh bakal maot. Lamun maneh sadar bakal maot, kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot. Geus jang. Eta naon teh Gusti nya kos kitu naon? Umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kangjeng Nabi. Eta beta bekal paeh, eta aneh. Ulah waka jeung hayang segala bisa hiber. Ulah kos kitu. Tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoeun. Wow, jago nya mah tuh. Nah, eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoeun nya mah. Sebab naon isuk bakal anu nagih. Nyahoeun. Ilmu gaib teh jago nya eta. Ya Allah, ya Rabbi. Tah cek Kangjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh. Geus. Lamun sadar bakal maot, mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh. Gas, bari mau balik cek Kangjeng Nabi. Laksanakeun heula eta. Ke geus dilaksanakeun eta, karak balik deui ka dieu. Nanya deui hayang ilmu naon? Si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jeung lembur urang dieu aing ge nyaho di dieu mingpiung jadi mingpiung mah geus teu nyelek-nyelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat bae geus teu nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu kos jelema ditolak cinta eta mingpiung jelek-jelek deh ya percuma jelek atuh. Nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah, salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi. Tuan, alhamdulillah sakumaha ku Tuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot. Waduh, deuleu tah tarang harideung tah. Tarang harideung. Purutan eta. Haji Pendi hideung. Sarua nya ge hideung. Ngan urut budug. Sugan teh urut sujud, arek urut bisul. Ya Allah. Cak Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari tarang ngaleuwihan malaikat. Tapi lamun teh mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueuh sia sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueuh sia masyaallah kan eueuh naon tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam. Sedengkeun Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima.
di akhirat termasuk kana minal khosirin, rugi di akhirat disate kayak kerecek tak berapa makan Himalaya nu disate paling gak dijemurkeun tuh geus ngerasa nya asan aing nu dikulub gitu ngomong teh lah nya ya Allah. Tapi orang lamun ngalawudu teh kan sok didoaan tah. Didoaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia gitu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Tuh Allahumma jalil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci turun nyucikeun wal islama nuro jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya Islamna cahayaan aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda teu? Atuh aya cek Kangjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kangjeng Nabi macakeun ayat famayuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu. Amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan anu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunaana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia tah eta nu kitu cahayaan hatena tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome resep nya resep ngombe tongtrong tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan gengan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga 3 kos Haji Pendi. 3 nya nama KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah 3. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. 3. Nah, iya
KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna eta tuh nyawan teh tolol teh coba ajo dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang disiakan eta aja lamun kotok di kitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna dipale eta teh diadukeun bareng segitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah cair eta pagawe man cair eta sebenarnya nah lamun masih keneh daya kos kitu tah nya Islam mah Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh plok naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya Daek kene kos gitu minimal boga TV kene tuh eta nonton TV naon maksudnya coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos 20 eta sebenarnya teh hayu saya pikir kok otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut pas kene rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumaha kan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kiceup-kiceup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid. Cuma ke masjid nempo doang di jendela. Ya tuh diganti. Atuh geus bente teu asup-asup acan. Eta berat teu asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan. Eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya, eueuh cahayaan. Di mana-mana geus eueuh cahayaan, sangheut ibadah teh sangheut. Asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling terdes sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ye kira-kira ye nu di dieu ye ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pe di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui
Berarti budak palinter. Yaho nya ge Rusdi. Atuh gebelek-beg gadeulan. Cahayaan sakieu. Sebab carita TV jana pangbogaan panggedena. Carita HP boga 3 HP-na. Atuh carita tilok ngabohong raja bohong. Atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah. Geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae. Biasa kali deui cahayaan teh. Tuh. Cahayaan. Lebentak tawa kula masuk ingin ka dongeng. Nah, aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kabarna urang Indonesia Haji Pendi. Ya 3. Nah, ieu cek ya ieu. Aya kandang embe bau. Pak kuat-kuat. Ieu dongeng di Jalaluddin Rumi kedeh ieu. Pak kuat-kuat, coba saha nu kuat di kandang embe. Ayo, embena aya di dinya. Embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya. Mulai orang India heula, asup urang India ka dinya. Tahan kunyana. Geus ngap-ngapan. Geus 10 menit doang kuatna. Keluar, wah cek orang India. Waduh tidak nehi cek gitu. Aduh. Masya Allah. Kekuat ceknya guys. Tekuat. Nah, bari orang Arab dah orang Arab Baduy. Bahwa pan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung. Asana ieu mah kuat ieu mah. Asop, nomor kedua aja. Tenang seserian rada deres kuat 20 menit. Wow, nah hampir sarua kan jeung Baduy mah. Embe, tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah. Ngan 20 menit doang. Wah, cek orang Baduy teu kuat cek. Tetap bau biasa. Nah, bagian orang Indonesia Haji Pendi. Nah, asup kadinya. Karak 5 menit doang embe nu keluar. Sak embe teu kuat aing gitu. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu. Ngarana ge dongeng wali. Gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah, eueuh cahaya embe ge kabur. Embe ge kabur eueuh cahayaan mah. Sok di dieu Haji Pendi coba ge. Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu. Tek datang teu kalabur bae ge. Atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si Golib bae di dinya. Kapaksa Golib ge. Tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueuh sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba Incuna itu kakek masih ada aja ya. Kapan nggak adanya? Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba introspeksi. Ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke. Ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna. Lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah encan masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 nah geus siap-siap ya pas jam 12 hees cahayaan cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna
beres eta terus wiridanana komo datang ke haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasupkeun ieu kotakmu itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok nah eta lah cahayaan mah kos kitu tah kabudak dede ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah Subhanahu wa taala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na ngahukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar, aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Narima, urang ngaca ye ngaca, dikaca. Ya Allah ya Rabbi, ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep, mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis mah sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending aja aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah, iya, lamun aya jelema ngaca, aing jore amat sih Gusti. Kunaon si abdi diciptakeun jore? Tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah. Panghese-hesena teh. Sadar nya moal kebal di alam dunia, ini sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing. Geus bae sakitu. Ngeunaheun jadina tenang. Kana pikiran teh. Keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye. Tuh. Coba ge. Ketika orang dibere jadi pedagang haju untung bae. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah. Karasa ku abdi kakayaan Gusti. Abdi dagang untung bae dikocorkeun beureun kakayaan Gusti ka abdi. Loba teh manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti iya kumaha sih urusanana iya kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deh ye coba atuh ka Gusti kos itu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan
wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana ku cahayaan eta kos kitu tadi tanu mantak urang kudu ngawauhan nu sugih hirupna kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu menta kanyana bendung lah resep aja teh nu sugih eta mah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa aing penta tah Allah mah resepkeun jasa dipenta haji pende mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlakillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeuketan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya na Masya Allah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeusna di udag anjing ngajunya na kagang geus kagang haju hayang kiih manggi sumbur maju kiih ngompol eta haji pedi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung sia teu urusan aing
kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang itu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana tah urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu ragag tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bacar kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu baengana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar hiji paeh hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge sweet tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani geus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong ji kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupuk dan lain sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu zakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal geuran zakat geuran kaluarkeun dikaluarkeun pareum sorangan seureuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi gara dumadak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya
Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam, saenyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi, lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan, daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana, daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kadua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkeun jang maot, mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah, eta adalah jang mempersiapkan maut, mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan menang capek doang, tak perlu na cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae, pan teteh ge cenah mah salatna ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi sholat tarawehna masa sih babaturan agar sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama sholat kos gitu bang. Giliran. Nah, ndek diuk diteneunan parantin akol bedug di dieu tah. Atuh kumaha eta karena sholat budak leutik teh nyaho keagungan Gusti Allah. Sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana keagungan Gusti Allah, ongkos sholatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aran. Atuh sakalina maca sholawat, maca kulhu, kukulak wanita maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji, dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna? Rizki macet cenah ye. Supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala. Karak tak eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah. Mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa. Eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake.
naunan sebab sodakohna aya karena hayang naik jabatan gitu kene calon bupati Gus Pugu calon presiden aja penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna mah asal eta na hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya na dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saeutik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam bae mangarti ieu karung ayam cek nya teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu Dapat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh katanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh ternyata horeng di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ka mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi si hajore amat bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadakeun si mbak teh batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang teu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ye duh kulit di kamari jandar masyaallah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Pak Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui ka deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon ye kulit di kamari jandar boan sia ye atuh neangan cara aing coba direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah Masya Allah
ku galedeg gaji pendek. Eta jempitkeun batur sepit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi. Urang ayeuna nyieun masjid tah nenden kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju lempang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah kitu aja pedi bapan nyana mah lain meulikeun nan kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas janana mah di kuburan atuh cek ngaji pedi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas mentek sing ada ngaji ka masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat teh diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki ora diganti ge we mengkonon sirama nah aya ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam tinggal cahaya na aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tah kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina jas. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siang pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran aing mah. Tuh. Ya, urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu ketika urang deuleu kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu tapi lamun urang deuleu majelis taklim deuleu pondok hina ka deuleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadeuleu ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sodakoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah eueuh jang ka neraka saudara. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun hees bae di kobongna surga. Tuh, siapa teu percaya waduh segala naon. Ye. Atuh geus cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Damantak santri mah danajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu bae segede peureup. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Pindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus bae unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka surgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal, tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yanqas thawbul abyad minad danas waftah babas samaa'i li ruhiha wa jafil ardu an jambayha walakin hal amna wal hujjata yaumal qiyamah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.